wargi-wargi mamang nyobaan rekulin ke luarnya bari neangan suasana baru ternyata ente hese gitu lamun urang ngonten urang di luar ieu kajenting mamang teu nampilkeun wajah tapi mamang keur nyobaan neangan lokasi-lokasi anu bisa dibawa ngonten. Ieu mamang keur aya di daerah Cisauknya. Di daerah Cicangkal, Kecamatan Rumpin. Jadi mamang keur nyobaan neangan lokasi-lokasi anu bisa ngadongkrak gitu karena konten-konten mamang. Soalnya cenah cek para suhu konten kreator anu bener sing gede lamun teu bisa di lokasi di ruangan urang cobaan bawa keluar di mana we ngonten mah nu penting urang bisa ngangkat karena views urang nya mudah-mudahan gitu ka wargi-wargi mamang tuh nya di luar mah loba tukang dagang motor lewat gitu ya tukang buah tukang bener ngeunah oke gitu lamun ngonten di luar ya mamang meme Jumatan cicing di Masjid Baitur Rahim gitu. Orang neangan ide-ide konten di luar ternyata benernya cek suhu palingan lamun orang konten di luar mah leluasa bebas gitu. Coba angin ngareunaheun gitu, udara segar jadi henteu mumeting kana otak gitu. Jadi orang naon ngaranna teh boga ide-ide konten siap. Ide-ide konten datang serangan lamun di luar mah gitu kan. Orangnya bisa eta oke gitu.